Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, Pameungpeuk, Laut Kidul, didinya cicing. Tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan. Tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Nyana masal aya ka ambe bae kieu. Anu boga teluh ya di lembur ieu. Kanyawan ku jana mah. Di deulean gerokeun gade. Piceun dan mau teluh. Ya ini maunya kula boga teluh piceun. Iya, tunda tahu di piceun. Sia langsung aju teu ngaku piceun. Ilmu juri kamu kau kana rakas ya. Kiai atuh banyak kudu boga barat teluh. Sia teu percaya, sia boga teluh, ya teu percaya ka Abah Haji. Coba buktikan. Des ya kadi. Cekel. Kaluar getih sabulu-bulu. Ngaku sia. Bah. Ditapani sia. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jaga engke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihis salam pan eta teh tukang sihir. Anu ngamodip tambang jadi orai, dadung jadi orai. Ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa, tongkatna jadi orai. Sihir, teluh, jeung mujizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya, buktikan coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kana? Di mana kana? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti. Ya, bener. Jarang. Sebar duit kana? Aya teh. Urang lamun deuk meuli sihir, deuk beli teluh, baheula mah kudu ka Sukabumi. Kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang. Urang lamun deuk neluh, baheula mah kudu ka sisi laut, teu kudu ka Cianjur, teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, Pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, Pameungpeuk, Laut Kidul, didinya cicing. Tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan. Tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Ye emang kumaha kitu. Marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya, wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari. Aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ombon sok boga gede kieu. Ya, teu kiai oplo teh pokos kitu mah. Kakara kaya nu harewasan bae ngomong, kiai teh mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang. Ya, teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah. Nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geunah salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun hajuk kuari hayang boga motor Mio, ti Mio Avanza, ti Avanza naon karah? Tuh, ti Fortuner. Atuh sia mah tarolol kabeh berarti.
perjuangan anak mana jadi kiai kos gitu urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa deuleu bajuna hebat lain ulah ai geus bisa mah masalah deuleu sorbana hebat deuleu kendaraana hebat deuleu sendalna luar biasa mun ku urang ditingali sendalna masyaallah baheula mah bakiak baheula mah kelom, baheula mah gamparan, naik sendal Lili, naik deui sendal Adidas, naik deui sendal Loto, naik deui kuari. Atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan. Teh si kiai tak kuyai. Eueuh masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya ditanya kunaon cara make sendal isin ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakean sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat naon maksudna make sendal bagus naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syekh Abdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal di urang mah beda merek doang teu jadi merek doang beda merek embung aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat kayak lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya teh ku teluh teh kiai waktu beres artinya masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa nailah sihir eta sarfus syai' an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir-tafsir nyaritakeun tentang sihir sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil ada cokot ku urang jarum cokot ku urang benang cokot ku urang memerang awi cokot endog puputihna bae beubereumna dahar sosok aja seserian heran teu meunang dahar burung dukun ge tu dahar sarua sukeun ka dieu eta ngaran undek di teluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting set misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah deuk neluh ge babarieun aya kitabna jiru banter teu anti ja kiai ge neluh ai daek ka neraka mah gitu maksudna baca uyut nu aya di tangkal Golkar caringi siapa tuh telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun sek teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab jurig kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung jurig mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak
coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deh. Udah pindah ka dieu aduh kaceli. Pamereun teh mah kaasupan cai, lain kaasupan cai, ada kieu. Aduh tarang. Di dieu. Kunaon Pak? Hayang meuli Fortuner ieu. Wah, Bapak edan ya. Mulai berubah. Wajahna jadi berubah, kulitna jadi berubah, pemikiranna jadi berubah. Etalah teluh mulai melalui pagawean, melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan, maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna. Datang urang ka Sukabumi. Assalamualaikum. Ki Haji di Sukabumi, Ki Haji. Ya Haji. Haji, aya naon? Ti mana ye? Abdi ti Cikupa. Emang aya naon gitu ya kade? Kieu Pak Haji, abdi dagang tadina maju. Dagang naon tuh sendal. Aju kumaha tuh? Kabelah dieuna. Aduh, batu. Eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae. Ceng ulah diantepkeun kos kitu. Atuh ulah diantepkeun ceng. Boh, lamun nu kitu diantepkeun atuh silaka ceng, teu gampang nu kos kitu mah ceng. Maksudna aceng ka dieu hendak minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu. Tanggung aya ge ribet mah. Engkena kitu deui. Bener mending dipaehan bae. Atuh maningan paehan bae. Bau budak ngaluhian malaikat eta dukun. Keur caritana. Ayo guys. Nah, ieu tah harga-hargana. Lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu. Nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu. Lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu. Dek pilih nu mana ceng. Ayo. Lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae. Enggeus tah mah spesial tah mah. Spesial ambo. Geus eta bae geus. Bener ceng. Ayo dosa mah tanggung jawab aja nya. Ih, pan kitu amat. Ih, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bae. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Firaun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa, maka eta tambang jadi orai, dadung jadi orai, annaha tas'a. Masyaallah. Gitulah datang kakuari terus bae aya. Di Amerika nu panggedena sihir mah, di Belanda sihir anu pohara mah, di Inggris, di Jerman, yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua bae. Maka aya pertarungan sihir setiap per tahun. Emang pertarungan sihir itu aya sarua bae. Ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik. Encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India. Ngadu jeung Pakistan. Ieu sihir kelas internasional. Jehe, emang kumaha gitu di Amerika. Wah, di Amerika mah teu wauheun ka Quran, wauheun ka sihir. Inggris sihir, Prancis sihir-sihirna luar biasa. Satu ketika aya nu berangkat ke Amerika, datang ke New York di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika. Begitu di deuleu sosokna teh putih keur mah kulitna putih, serba putih segala rupana. Nanya-nyana ka tamu nu urang Indonesia. Nyana teh lamun cek bahasa urang mah you. Mana di Indonesia? Indonesia mana makan urang Bekasi, ti Bekasina kadinya tah eta imana dinya.
di perumahan Reflex didinya teh kan aya teh imah maneh ngarepna ngarep ngetan kan kageteun kan nya ku nyawa kos kitu digeus kadele ku nini di dieu tah eta di Amerika Masya Allah lamun maneh teu nurut kan ini terjadilah bakalna sepulang di dieu bakal eta tahun berikutna bakal eta tahun berikutna bakal kos kitu iyalah kejadian nu bakal terjadi ka maneh tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi eta dukun di Amerika datang ke kos kitu dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah mana di Cikupanya bener ngarep ngaler nya ngaler kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler kasalahan ta dukun parah keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapak mana ngidul bener bener ku lagi inget keneh jare bae takal balingbingnya baling asana teu keur ieu mah aya kuari mah meureun geus diganti ku buahnya buah lain buah asana tangkal asemnya ji asana ja teu aya lah aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup teh mah tangkal kembang eta tangkal kembang maksud mbah ge maksudna kembang maksudna dukun can jetu teh payah melaku teh dukun kos kitu mah naon ieu ka dia ieu pugu kula nanya awewe di mana nanyana di dinya di Citra aju di Ciduhan ti ditu da lalaki kudu di Ciduhan mun can mamawa samping ka imah sia ulah disebutkeun embah geus pokona mah tah awewe kos kitu mah kurang ngajar meureun abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah teresep abah menggi sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna teh mah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokokna mah geus ulah disebutkeun embah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen jangan lihat ependi nya itu ya Allah iya sihir tetengarana barang datang teh ya siasa hajak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak dedeuleun sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dedeuleun sia emang kumaha itu kadeuleuna bu kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeuluna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana tah mah sebenarnya mah kadeuluna kasep bae ya Allah eta sihir tugas kitu gara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana sihir aya andai kata Ki Umar disihir ku Ki Zaid ieu mah deuk nyaritakeun lain nyaritakeun hukum sihirna aya sihir teh madak Abah Haji Khairun mah baheula nyahoan jasa lempang ti ditu tuh mana ti ledug ka Cilongo ka dieu atawa ka ditu ka Rawasem atawa ka ditu ka kitu Jawaringan eta Ki Khairun terus lempang ka belah ditu nyana ka mana ka Serang Citi kitu naon ngaran-ngaran Citras eta Ki Khairun lalakonna nyana masal aya ka ambe bae kieu anu boga teluh ya di lemur ieu kanyawan ku jana mah di deulean gerokeun gade picen dan mau telusuk ya ini maunya kula boga telu picen
iya tundak tahu dulu piceun sia langsung aju teu ngaku piceun ilmu juri kamu kau kana rakas ya kiai atuh banyak kudu boga barat telu sia teu percaya sia boga telu ya teu percaya ka Abah Haji coba buktikan ades ya kadi cekel keluar getih sabulu-bulu ngaku sia obat ditapani sia eta teh aambeun lain teluh mah hangru ka ambeun urang lamun ti doyong ka gelam aya hangru tah di gelam aya tah di gelam cilongok mas sengit ka ambeun mengkol ka teureub ditereup aya tah aya ditereup di leletikan malah leletikan orang terus kali itu waru teu katekan aya mah ngan teu katekan terus di Pasar Gadung aya deui ka Ambe tah hangru di dinya terus ka Cikupa aya deui ngan teu pati parah di Cikupa belok urang ka Bojong ka ditu aya tah ka Ambe ngan tetep teu katararaekan di dinya ka Ambe teluh teh ka Ambe iman deuk lain deuk nyaritakeun ilmu teluh nya ngan deuk nyaritakeun hukum jelema nu dibunuh ku ilmu sihir ku ilmu teluh tah kumaha hukum eta tetep bae bunuh deui kajen ku kumaha ge jelema beutung nu gede bawa ka rumah sakit di rongsan panyakitan bodoh tah dokter ugu beutungna gede cek penyakitan i dokter kumaha dokter tidak ada penyakit dah cek adanya mulus ini perut saya gede ya enggak tahu lah pokoknya ini penyakit scanning aju kuari nu dibotakan teh naon ngaranna kem tetep penyakitan tapi beutung gede bawalah ka imah dahar mah ngeunahi nu kena teluh mah dahar mah biasa boh tuh ngelehkeun urang biasa mulai malalentu sagede kieu kala luar getih kala luar hewan eta telu bagus gitu kala luar kadang-kadang kala luar itu segala naon kadang-kadangna bayombong kala nu dahsyat mah kos kitu eta teh urang neuleuna apa iya apa henteu apa iya bener sihir teh kos kitu jadi lain bohong aya berbagai kelas. Nah, ieu mah terbunuh. Ci umat terbunuh melalui ilmu sihir. Wa yathbutul qatlu bisihri. Tetep bunuh deui bisihri ku ilmu sihir. Andai kata Ki Zaid nyihir neluh ki umat paeh bunuh deui. Cuman untuk bahwa menjelaskan bahwa Zaid eta adalah tukang teluh atau teluh nyihir ieu mah teu perlu saksi sebab saksi moal anu nyaho ieu mah bi iqrarin dengan pengakuan pribadi ya engke ku polisi bisa ku polisi mah jempolna tah digencet make gitu kursi akun deh aku siapa bahasanya ngaku atuh aing teu keburu ngaku jadi gencet kieu coba tadi atuh siapa tadi gencet teh teu ngaku jinganan teu ngaku kuat dia setrum kelek na setrum kelek teh getek setrum geus kabelah di setrum aja ngaku teh bawa nyihir bener kula telah melakukan teluh di mana sih aku sia sorangan apa nang meli di mana melina di itu di Sukabumi berapa duit melina berapa duit sisa berapa duit melina ya maksudnya nek naon polisi bagi dua aja ngaing polisi mah tolol nyetrum ongko bagi dua ongko ya cerita kayak wah bisa dengan polisi mah cara polisi namun geus ngaku bener
berarti tinggalnya dibunuh kembali. La bibainatin lain ku saksi sahanu bisa nyaksian bahwa nyanan lo jak kudu saksi dage lain sekedar kitu-kitu kudu nyaho bener kana ilmu jeung teluh nudi kitu kirim teluh naon ngaranna walau syahida wallahu